kandang domba minta ka aing masina ayeuna anu masyarakat mere aing ker ka jalan iyo mere ker kandang domba manehna domba manehna aing kalah lieur kaimah we mending Ji mantong ka asup atuh. naon siling Naon deui bayaran aing mah can bayaran nya sabaraha bulan nya. alah heueuh lan euy bayaran dewek poho euy Heeh atuh. heueuh Aing teh hayo we mors tanagana wungkul. tingali siling tuh dewek meuli heula asbes Sayangnya dek meuli asbes dek naon gini penting mah aing bayaran. ieu cepeh heula da ku aing tinggal dibelikeun kana asbes Naon cepet. euy tinggal dibelikeun kana asbes ongkos Teu hayangnya aing mah dipake mauran kasih RW 50 aing teu keur kanang bari mauran kadang si RW 50 aing haji ka si RW bager-bager teuing ari ka aing pedit-pedit teuing. Da siling mah anak buah pertama atuh euy Pantes nama ka aing teh mun ka haji teh bawa dewek ngahajikeun teh. Da ieu Al Zaitun oge da geus boga ngaran atuh ari silain Al Zaitun ngaranna teh aing nyaho. Aing teh ji ka dieu teh rek bebeja aing mah. bebeja naon siling Dek eureun gawe teu haji aing mah naon bayaran ditungak-tungak kawas ka bank keliling sudi tong atuh euy siling lamun dewek ieu lamun siling eureun kumaha dewek model ngobatna naon hayang nyaho aing. Aing teh hayang ngajaran we atuh gawe nu merenah gitu ka kota ngajaran mung di kebon wae da ditipuan wae ku haji jeung si RW aing teh sudi lan kabeneran euy dulur dewek teh di kota ditah pangneangankeun nu digawe bari gajina teh gede bah aslina haji eta bener haji eta dulur bener gajina sabaraha haji euy gajina 15 poe teh 15 juta gajina teh siling we nya haji dewek kitu ji dewek gawe naon ji arek bener siling gawe nama euy di pabrik racun ngan purah ngasaan atuh haji aing teh sapoe-poe aceng ge modar meureun atuh. Da ayeuna gajina mah 15 poe siling 15 juta we can puguh acan aing katampa gaji nangis modar meureun sudi kumaha arek mah mun arek ditelepon ku dewek sudi haji aing mah gawe kitu mah modar meureun aing saya detik meureun sudi aing balik naon eta suluh aing jeung digubug atuh Babel